kawasa mah cerita maha kawasa Allah jakabeh ge langit bumi meunang ngadamel Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sadarkeun diri urang bahwa urang teh nanyain Allah. Di tengah-tengah kesadaran urang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang ngadamel Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti penta tuh kai naon butuh sia ieu ari mata nu luhur peureum keneh hudang nu handap bageus udang sok mieulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah peureum keneh tapi ieu nu handap geus udang abdi butuh naon supaya nu ngomeng gitu tah siapa asal aja orang yang kebutuh kos gitu jak bersih tuh kos gitu bebe jaipan gue si pangeran itu gitu kan kayak yang dikiriman asal jangan ngadoa kain tuh kan ngadoa serang kerki we butuh Gusti kunaon aya ainu endeu di hareupan mah awawena jang ome ka abdi ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamel Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih paeh aju hartana dikaabdikeun jakeuna teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah aing pangeran geus barang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung pamajikan abdi henteu kudu nu bagus-bagus pangmeulikeun mobil Fortuner gede jasa hayang ta budak atuh mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi yang mas kawin gese bari yang Fortuner blon teh budak tapi pan pangeran Gusti mah atuh pas kitu mah kabelah diri Gusti abdi teh hayang tubanina lah abdi mah hayang jualan teh kudu hese-hese boga supermarket teh Gusti 5 bae eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kekawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamel Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabeh marentah marane kabeh ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyen Gusti Allah sok peta pangeran maneh cuman make syarat mentana 2 syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setannya setan mah nu dipenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ja hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya-daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamut ya 5 otait lamut ya 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalimat tuh kan laman ya 5 otait tawala mut ya 5 manata
moal aya nu bisa nahan ketika Allah mere, moal bisa mere ketika ku Allah ditahan. Wah be, sa Indonesia dek mere ka orang, Allah nahan moal bisa. Geus disiapkeun campuran ku presiden, Allah ngaulah teu bisa. Eueuh persiapan disasa ge, tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan. La mutia lima manata wala man ya lima ataita. Penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh, abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nu hina, Gusti maha uninga kana kelemahan abdi kahinaan abdi. Tadarru urang di hadapan Allah. Ulah menta ku takabur. Lamun menta ku takabur, cek Allah teh menta ka aing takabur. Pokos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng. Leutik mentana mah teu hayang aing. Pokos urang liwat aya preman, leutik mentana mah ngajauh rokok teu hayang aing di premanan ku sia, ajeun gelut aing. Kunaon eta tulak cangkeng mentana. Teu nyawa aing jagoan, eta aing. Kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing, goblok bereunana. Boga sabaraha sia pencak jeung aing, dan beres ya. Padahal mah mentana ngan rokok doang, kulantaran di premanan takabur teu aya. Tapi aya jelema, Haji mah kasep. Aing kasep, pada jore. Lemah aing mah kasep memeh lahir geus kasep aing mah. Waduh. Di samping kasep Haji mah kadeleuna baraha. Sok aya naon bae sia mah. Asana can mangge bae kos Haji mah model kos kitu. Geus bae gitu. Urang dekat dinya nyana dekahan. Kek ku abdi pangyanakeun sendana. Kudu henteu dekat ini ke mana Pak Haji? Ayah ngiru pangyanakeun bae pangyanakeun panjalakeun. Tawadu. Haji ieu motor saha? Motor Pak Haji. Yang kula tanya. Lah tuh ulah teh mah jorek bae dipangmelikeun muantap. Eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang. Padahal mah bener jangan teu memelikeun. Geus seger kudu eta tawadu. Ulah tah mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio. Bukan, Masya Allah. Beneran Pak Haji? Aing mah jan tilok ngabong sakali mah. Ada ketawa tuh. Tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok. Batur sieun ka sia aing. Satungtung nyawa aing aya di awak aing. Nempel keneh heula aing ku premanan ka sia ku sia. Kunaon eta? Leutik sekedar rokok, cuman mentana bari tulak cangkeng. Preman ge lamun sopan mah. Baje, sudah teh saha. Serinya ieu lah kalau waktu kieu bae. Sia kenaon dia? Lah tuh kalau sakit ayana bae. Eta naon eta? Rokok. Jadi bola oge sih. Emang saya ngerokok eta sopan masalah. Masalah sopan. Anak buah itu seberapa? Anak buah waktu loba di tugangan bola aya mere 20 mata duitna eta ngeunaheun. Eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun. Eta ngaranna preman boga etika. Emang kumaha gitu. Tapi lamun langsung, rokok atuh. Kelana. Kudu mere rokok kasih. Lain teu boga jeung lain teu barat. Tuh, eta keur cara ka manusia, mata ka Allah ge Gusti, bere atuh abdi. Pan Gusti mau sogi, sia meta kos kitu abad ka Allah teh. Balik bere ku aya ge duku wage. Jak ka manusia bae di premanan teh orang premanan ka Allah. Gusti pan abdi mah ieu jagoan. Masa teu dibere ku Gusti tolol merencak pangaran. Meremanan aing sia disiksa sia ku aing. Oh. Jadi kudu tabarruan. Kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan. Ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng menta ka Gusti Allah mah. Ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah, sorangan maksudna. Di masjid, ya Allah, ya Allah, ya Allah, urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah. Teh kudu
gadeng-gadeng. Allah, aduh, sama minta pemajikan lu gadeng amat sih. Ya Allah, urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tak, tak teh ulah kos kitu. Barang dibere mah ku Allah deui, gede bobogaan. Jangan doapan bener teh. Wah yang gede barang dibukakeun bube ya teu moal sih. Emang apem. Siapa macam-macam bae. Tak dibere urang konsep ku Gusti Allah. Oh, entah ku maneh. Rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah. Sebab sia nangieun aing, langit nangieun aing, bumi nangieun, gunung nangieun aing, laut nangieun aing. Wabe hutan nangieun aing. Perintah ka aing janu aing. Sia na ge kapan aing? Ngan sia ku aing dibere pemikiran. Aja loba kabutuh perintah ka aing. Ngan cara mentana ulah jadi preman, tadarru'u wa khufyah. DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana. Urang geus sasamaran ka Gusti Allah nu mantap. Loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah. Belah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tararik teh ngadoa nu sejen kitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tara ngazakat. Mamala tapi balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kanjeng Nabi Sulaiman balik Kanjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kanjeng Nabi Sulaiman aya hamba apanya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bengel leungis langit ada sireum jo sireum ye keur ngadoa. Insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireum karena kula ngadoa ka Gusti supaya turun hujan. Ayo coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahumma urruh us ngumpul kabeh. Sakanya sudah pohara pati sireum. Pari sireum. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalaunan di jero hate. Cek Kanjeng sebenarnya numbat itu ngadana. Isin ka Gusti wateu kudu embat-embat nyaho. Cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai. Abdi onaman Gusti makhluk nu hina. Abdi onaman Gusti lah sapira abdi. Tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai. Abdi mah ngadoa ge sanes kanggo abdi kanggo hamba Gusti. Nurek wudu, nurek mandi, nurek ibadah ka Gusti. Nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana. Di jero hate. Kanjeng Sulaiman gedeug ele aing ku sia sireun. Masya Allah. Tuh. Eta kudu di jero hate gadoana. Entah Allahumma. Oh, kikieuan komo urang ngadoa dinu sugi apeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar pendek panjang teuing ka handap leungit sampai pegel ka handap kadengena bangun deuk-deusan naik deui ka luhur masyarakat amin bangun deuk-deusan brek panjang kene bae nya nanyieun ka babaturana kicep silih kicepan turun deui ka handap teu datang ka kieu beres amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya kitu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna cek kiai ku bloon teuing teh si kiai